Nyai itu asa garing di kora teh. Ucun maneh puasa. Ya urang mah dah teh keur puasa. Nah aku naon? Biasa we atuh awewe mah. Nyai, si Epon ayeuna mah cenah gawe di kota. Cenah. Geus lilanya teu balik. Bener. Kumahanya ayeuna si eta? Hey guys, Epon, Iraha balik. Oh kamari. Meni pangling ayeuna mah. Biasa we atuh Nyai. A few moments later. Dok, tinggali awewe keur ngaromongkeun naon cuk maneh. Biasana. Ngali bibirna guys, meni ampul-ampulan. Biasana. Awewe mah kain eta ujuk-ujukna ada bakal pasti emang wanita mah hese tebak urang itu ngerasok. Pon maneh teh gawe naon di kota teh? Orang teh jadi sekretaris di perusahaan. Wow. Gaya gening. Oh nyanyai ayeuna mah meuni gaya si Epon teh. Alhamdulillah badan gara-gara orang gelis. Pon nah asa begang ayeuna mah. Nyai mana ge asa genutan. Nyai mana ge asa genutan. Nyai mana ge asa genutan. Nyai asa genutan. Urang disebut genut. Kudu olahraga ieu mah. One eternity later. Komo ngomongkan masalah fisik. Awewe mah paling sensitif. Ngaranna teh body slimming nya. Lain ari mana body cleaning. Lain body shaming. Eta ngahina awak teh body shaming. Saya ieu mah ya, pas saya ya. Urang hitung geura. Mana ribu gawe di kota? Henteu urang mah geunah gawena ge. Ning eta begeng alabatan triplek. Ayo mana ayeuna usaha naon? Urang ayeuna buka usaha nyieun donat. Pantesan atuh genutan, ngakanan wae donat. Tuh tinggal geus mulai silihina. Ya nyerame euy. Astagfirullahaladzim. Eta ge maneh awak tulang hungkul. Hayang nu kieu. Dah nya lawan nyanan. A few moments later. Tuh, cek aing ge gelut. Tapi beda dia amun caritana kieu. Tah, lamun ngomongna kieu. Gawe di mana ayeuna Epon? Urang teh jadi sekretaris di perusahaan. Ih, gaya euy. Ari mana ayeuna gawe naon? Muka usaha nyieun donat. Gaya euy. Nyai ayeuna mah asa ngeusi awak teh. Sukses semereunannya. Alhamdulillah Epon, ning eta maneh ge awak dan di body goals. Alhamdulillah. Ayeuna mah orang teh sok nge-gym, sok olahraga. Epon ayeuna mah maneh geulis. Biasa we. Tuh, Don, mun cara ngomongna beda mah teu paraseo. Emang wanita mah susah ditebak. Nyai mani gelis. Epon mani gelis.
Tuh kan amun cari tanah gitu malah lucu. Kunaon dari mana? Hei tingali. So sweetnya. Hiji dua tilu. Duh nahi teh. Dan biasa we awewe mah. Hiji dua tilu. Biasa nah. Hiji dua tilu. Orang teh jadi sekretaris. Hiji dua tilu. Orang teh jadi sekretaris di perusahaan di perusahaan. 1 2 3. Kurang di. Kurang hitung gerak. Kurang hitung gerak. Hiji dua tilu. Kurang hitung gerak. Teu arah mana? Sok hiji. Genap. Teu arah mana? Sok hiji. Genap. Hiji dua tilu. Mil. Hiji dua tilu. Kenal dari mana? Hiji dua tilu. Iya, marane kenal. Hiji dua tilu. So sweetnya.